Nasib jadi jelema leutik kan ngangon aja ngangon yuk nggak poe mantap oge euy barudak sakola sing balener ulah nepikeun kaki jadi tukang angon capek coba hujan coba kayak kieu pan ngangon we ye di leuweung ngangon nyuhan heula ye hujan kieu mah ya nah ieu ya aya tangkal ye Ora semuanya. Hujan-hujan gitu isen kieu mah ya tapi ini nyetir radio sugan ya. Enggak ana anu ngeunaheun kitu nya. Geuning pae. Ih. Aduh. Nona itu apa perlu diketruk-ketruk lama kayak hirup geuning euy ya gelombang naon ngeunaheun ya dongeng ieu mah euy si rawing ya saku ngeunaheun ya ngadengekeun dongeng si rawing teh sok kieu ya lah ngadengekeun teh kuat ngeunaheun kitu tah ngahalimpu sorana oge ampun ting aduh lombang ngaranjah jigana ye sama ke kucing ya coba corona oge kamu buka lauk coba kelaparan bukan tahun mah ya. Terus bisa sok diajak. Libur sekolah mah minggu setengah ya. Iya. Libur wae. Mau kelaparan urang aja. Di lockdown gitu. Urang ngadaran lauk we. Jangan maaf ning iuhan heula di saung ya ya saung ngeunaheun ya hujan euy ngeunaheun ya di dieu mah di saung ya kahujanan ya bae domba mah ngaranjah ge sugan daripada tiris kabulusan ini dia weh ya cicing di saung sampo-sampo acan dah perih beuteng itu dirasaan teh ya aduh aya rokok rasaan teh ampun ting gara-gara si corona ya biasa ngarokok eta ge aya mah jinggo tapi dinikmati we da sok ngeunah cenah bari ngangon mah mau hujan dia mah bentar dulu aduh kat ngeunah euy ngarokok jinggo ge iraha nya ya corona rek geusan nih pusing coba loba hutang ya tepan coba mikiran virus gitu negara teh ya ampun ting duh sanu maledognya usah saha darasaan mah teh. Wah, bawa juri gimana ya?
Ampun ting. Yuk gelo gede-gede tuh ini saha nu maledognya. Aduh ampun anu nyaan ya. Duh saha nya? Saha itu dah. Wah buang di gede kieu coba ieu batu. Ngomong kalau tarang ya. Ka eta. Ih budak geuning. Ampun ting. Puas labu. Wah ini udah bisa budak teh. Ampun ting, bengal teh kacida. Aing keur cicing, ampun ting. Ninyaan benang bengal kabina-bina budak saha itu sih. Aduh, aing mah. Nyan heueur itu pan. Deh, ditewak ku aing benang masih ada lah. Ampun dijiwir bokalna. Apa saboh deui? Aing lah ini mah. Aduh, ampun tinggal. Duh, keseset teuing ya budak aing mah. Kemana budak? Ya, kalian banding teh. Kebulan-bulan laut malah. Kemana budak nih? Yang budak nih. Benang sia ayeuna mah. Ya. Hayu, rek mana mah bisa lu. Hayu. Ampun da liwar teh ya bengal kacida budak teh. Aduh, tiwir paling da sok. Dijiwir ya. Ku aing sok. Mending diceburkeun wae ka empang sok sia. Hayu. Liwar teh ampun budak teh. Ini berluk tinggal itu kabandringan segala ieu. Mana kan tuh? San. Ka empang we ah. Aya bos Idan ada di ditu. Kau ngibang berkopi. Orang beri kopi. Nah itu si Cuplak disiksa kusaha. Astagfirullah. Nah itu. Dijiwir ku aing salah ayeuna mah. Aing diceburkeun ditewak bakalna ya. Bengal tuh dah ge ampun ting. Bener. Bisa anak batu. Woi, saya dibakar udah kayak. Sia lah, menang aing. Nanti bos. Udah eta tuh kita maledug naon duh, kepandringan keur ngangon. Ampun dengan disaung atuh cicing-cicing. Aduh, ampun aing mah. Jangan di moy. Ampun dengan. Ai jelema. Ayo, udah saja balik. Ai jelema teh boga mah kieu euy. Aduh, Gusti, dengan eleh euy ku kunan. Ku kawasan kieu mah ampun ting. Urang mah heueuh jelema leutik, pira tukang angon atuh. Begitu aing jelema leutik mah ampun, jelema gede aing mah ampun ting. Iya euy. Anu kuasa, anu kawasa hitunganana, anu boga jagat. Eleh urang anu leutik mah. Tapi ka ditajongan kieu cacakan teh salah urang teh. Aduh Gusti nu agung. Kumaha atuh ya? Ya Allah. Berikan keadilan ya Allah. Ampun ting ya kumaha. Aduh. Jangan dulu ya aduh ting. Ini capek euy. Minum dihan. Penting. Ini belok nak ya. Kieu ya zaman ayeuna mah euy. Geuningan. Hitunganana anu bener bisa jadi salah. Nya kitu nu salah bisa jadi bener. Ku ayana kekuasaan anu teu boga mah geuningan nya salah we geuningan. Beda jeung nu boga. Aya nu boga mah salah oge bisa jadi bener. Dibalik ayeuna mah zaman teh euy geuningan. Punting. Aduh. Apaan aing teh keur ngangon domba ieu teh?
Ai domba aing ka mana euy? Yuh, jaleungit teh ya ieu mah gara-gara udah budak tadi urunan ampun aing mah duh Gusti nu Agung. Ini lengkap perasaan teh penderitaan teh euy. Warahmatullahi wabarakatuh. Lamun